Mun sedikit kan bakal eureun sih ya mah. Ngarulang bae teh. Didi caikeun Didi. Dia Didi caikeun. Aduh aing masuk kuatir urang ningali nanti belanja oge euy. Ulang kikitaran teu baru. Iya, sudah karena rasa kieu tuh hujan Duit teh boganya. Boga. Jalu sarua we. Urang. Nyala daripada Kesel kieu mah urang boga tetepakan. Jarawa beuh. Boga tetepakan. bere hadiah teh. Dia mah Pas di hadiah mah item kewe ku mangke hadiahna. boleh. Kieu tetepakanana teh. Penting awewe goreng tapi getol ibadah atawa awewe geulis tapi tara ibadah. Sok maneh sih. Kecil kena anu goreng tapi getol ibadah atuh urang mah. Bener maneh. Sok maneh Cru. Urang mah nu geulis tapi tara tegetol ibadah. Ah, mana mah kakak mele. Atuh sugan we nu geulis papan urang teh ayo we ngadoa ka Gusti Allah tiap wangi teh ngadoa ya Allah sing getol ibadah. Sugan we ka bawa. Coba anu pilihan si nu goreng kumaha? Wah. Ada yang ngadoa we ka Allah ya Allah. Ya Allah sing geulis moal tapi kabaran monyet ge meureunna hari teh dibalik skincare mah. Soalnya tuh orang anu geulis ieu mah. Ini lu goreng aja urang ayo. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Lebat. Dir. Kasih mana ka dia? Sehat? Alhamdulillah. Teh Gelah. Kunaon maneh beut nu asari puki aing anyar kawin teh. Lungsai gitu apa kumaha teh? bagus saya emutan PRT itu tentang keluarga. Kunaon pira aku anyar kawin coba masalah dua kunaon? Jadi kieu itunya karena intina tutup poin lah. Tuduh poin. Kumaha? Di atas nami abdi Sudir abi hoyong ieu pisah sareng istri abi Nah. nyocah Nah, bisa jeung si Ocah mau nyesel. mau Ieu loban si Ocah di luar teh nu harayangan. Kira aku maneh mau nyesel. moal insyaallah abi moal nyesel. Soalnya naon sah atuh pemegat anu keresan ki atuh hubungan rumah tangga sareng anu sok amang-amangan ka diskotik, Alah, kabar, astaga. karaoke. Allahu akbar. Si Ocah resep mabuk. Henteu kitu oge Pak RT. Terus naon terus joget, dugem gitu si Ocah. Henteu oge. Terus rek naon terus si Ocah ulin ka diskotik, ka tempat dugem, ka tempat karaoke, ari lain rek kitu mah kita rek meuli sayur ka tempat kitu. Moal mungkin meureun. Jeung piraku si Ocah rek meuli nu garanyil kadinya. Jadi maneh oge meureun aya nu ganjil mah. Jadi si Ocah teh kan tempat kali itu teh ka karaoke, ka dugem. Miliaran Abi isin ku rencangan. Atuh ari kitu masih anu salah. Update status lah urang mah sok aneh Kak. Kids zaman now teh mek. Naon gitu? Setiap adek melakukan hal-hal anu kemana naik dilakukan seperti adek sholat, dek ngaji, diupdate. Dek ngaji yuk foto cekrek ngaji dulu. Dek sholat dulu. Asli. Liurnya. Iya aslinya. Iya toh euy. Keningan lalieur nya diajar fitur-fitur komputer teh. Iya yang kakak butek ieu. Ya itu mun hayang nu enteng mah ngagayem tahu maneh. Aku nipu mah komputer lah kayem kan. Gayem boleh. Balik ge rek nanya ya urang Tanya naon? Naon ya? Gedeng deui teh lu kurang teh ieu naon? Ujian hirup euy. Ujian komerenan maneh. Eta uji kom. Ujian hirup. Eta balik ge rek nanya ya urang Ari fungsina ieu naon tah? Enter keur naon? Enter teh sigana mau jangan mempercepat. Mempercepat kumari maneh. Mempercepat iya fitur-fitur komputer. Lamun lama merenang entar. Bukan enter. Kalau keureuss ya mah. Bandungan teh.
Kieu ye, arek nanya deui ye. Siap, Anu urang siap. teh geus muka ieu naon internet ya dina ieu teh muka internet. Web. Muka internet lah. Neangan urang teh neangan Facebook. Tapi teu kapanggih wae. Neangan Facebook itu teu kapanggih wae ku aing teh. Ari maneh pas nulis di netana make www tuh. Teu make. Eh. Keur naon kitu gunana? Atuh make www nama. Oke. Ta. Mana? Iya. Mana? Ta. Mana? Make www heula eta mah. Emangna keur naon kitu? Amun wewe make www kitu. Gunana keur naon kitu artina? Artina www teh naon eta teh? Oh. Bere nyaho tongnya. Gila ieu. Jika nama www teh singkatan. Kaseri. Singkatan naon? Tina naon singkatan? Singkatan. www. www. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu Jadi nama mun mana dek muka Facebook teh make heula www eta teh. Halus benernya aya Wassalam. wassalam. Wa- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah. Anu make eta heula. Halus bener ieu. Terus Bener anjir. Maju ya mah beuki maju ya negara teh. Make kieu mah.